Dinten ayeuna mah bitengan meser teri eta 2.000 sareng oncom we hiji 1.000. Hai, assalamualaikum. Lanjut we di dieu teh abi bade ngulek bumbu kanggo si oncomna. Bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri sareng cengek. Lanjut ngirisan daun bawang sareng tomat. Ieu tomatna abi ngan ngangge sabeulahnya da seureuting mah bisi hasem. Lanjut bade numis bumbuna nu tadi kenging ngulek teh ya. Tah si oncomna teh bade dipepes ku abi teh dicampurkeun sareng lauk asin teri. Aya nu pernah nyobian teu oncom dipepes terus dicampur teri. Beuh enak banget pokona mah nya, banget banget. Bumbuna tos asak kitunya nambe dilebetkeun si oncomna terus dipasian cai saalit. Lanjut dipasian sesening, penyedap, pecin, uyah sareng gula. Lamun lebih enak mah ngangge gula beureum cuman abi teu aya, ayana gula bodas tos we wios. Tadi ge si terina teh ku abi dikumbah heula nya, terus oncomna ge tos dikumbah. Lanjut we ku abi teh bejek-bejek nambe dilebetkeun we tah ditumis. Lanjut diudak aduk dikulah koleh dugi ka si kadar airna teh surut. Nambe dilebetkeun si tomat sareng daun bawangna. Lanjut dikulah koleh deui. Tah lamun hoyong tambah enak mah dipasian endog, cuman abi teh teu aya endogna teh, bade lumpat di ka warung teh hoream. Ditumisna ge henteu lami-lami ting sakedap, anu penting mah rada layu si daun bawang sareng tomatna. Lanjut we mun tos rada tiis bade dibungkusan kitu teh nya. Iya abi mungkusanna kos mungkusan papais, da hoream teh ngadamel seseumatna. Mun lebih enak mah ditambahan kemangi, cuman abi teh tadi teh teu aya, di tukang sayurna ge teu aya di seep saurna teh. Tadi teh dipasihan daun salam we sareng sereh ku abi teh. Jadi dikukus sekitar 20 menit, tah singkat cerita tos asak we lanjut we bade diangkat. Tah ieu ngangkat abi hiji we heula nya, tuh tinggal meuni seungit pas dibuka teh tapi da moal tak kacium kadinya mah nya. Tuh meuni sae hayu cuang